Buni, coba sepil bikin video lagi jemur. Cara mindahin tong sisna kumaha? Penasaran? Semoga jadi inspirasi. Oke, baiklah Besti. Mudah-mudahan video ieu aya manfaatna. Tapi samemeh kana bahasan utama. Tiap baturan heula sasapunya. Soalna teras ieu mah geus lila teu disapukeun. Ning tuh kebulna ge kot geus kanal kieu Besti. Heueuh dararasaan jarang katincak cekeng teh. Tah geus beres teras hareup. Tuluy we teras tukang ieu. Di jero ge geus disapukeun da. Ngeun pedah teu di video. Tah ayeuna mah hayu we urang naik ka Kanang Japati. Tah ti dieu urang tutornya cara videona mimiti mah biasa we posisikeun tripodna di tempat anu pas jeung caang samemeh dihirupkeun kamerana lapan heula kamerana ngarah bengras jadi ieu teh ceritana teh di balik layarnya tah ieu teh proses Bunit ketika syuting di Kanang Japati naon cenah Bunit Kanang Japati teh apan ieu lawang rek keluar pantona penek tah teuneun heula tripod teh dihareup atur heula posisina sing pas tuluy we urang teh balik deui ka tukang seolah-olah karek nepi tah karek we biji lempang ka hareup atuh geus kitu mah tuluy we pindahkeun posisina tuluy we urang balik deui ka tukang seolah-olah can nepi jadi we engke teh pas datang tadi disambut ku kamera tah siga kitu Besti bari pura-pura cangkeul ning tuh tuluy we langsung nyaitan baju tah eta karek nyaitan dua siki tuluy we pindahkeun deui tripodna tah posisikeun di nu pas pastikeun urang sebagai lalakona kudu ka kamera jelas tuluykeun we nyaitan bubututan kunaon cenah Bunit kot kudu dipunah-pinah apan anu nongton ngarah teu boseneun Besti ari ngajanteng mah bisi kalah nunutan tah pas rek nyaitan dina gantungan nu beureum tuluy pindahkeun deui posisina tah siga kieu Besti jadi teu bosen anu nongton teh tah lamun geus beres nyaitan di nu beureum tuluy pura-pura ngaleos tah pindahkeun deui ka hareup posisina tuh luruskeun ayeuna mah tuluy reka ulang tinu tadi pas ngaleos teh maju saeutik tuluy we pindahkeun deui tripodna cicingkeun we di dieu ayeuna mah tah tuluy we gebrukeun bajuna kana kenteng tuh jadi ka kamera deukeut pas ngagebruna tuluy puihkeun posisina kana mesin cuci tah ayeuna urang tutor cara sulapnya puih-puih heula curugna tuluy tring we tah geus kitu mah pareuman we heula sabat kamera di pareuman tuluy we nyuci seperti biasa tah jadi kieu Besti sigananya disulap teh senang padahal di balik layar mah anger we capek tah lamun geus beres nyucina tuluy we hirupan deui kamerana posisikeun keranjangna persis dinu tadi tah geus kitu mah puih-puih deui curugna tringkeun deui we tah ieu contoh hasilna Besti tuing 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 tring tuh berhasil we Besti sempurna atos we beresnya tutor hapunten pisan sanes niat ngaguruan ieu mah ukur sharing cara Bunit pribadi ayeuna mah urang turun we ka handap Besti urang bagian beberes di handap nyampak teh kot salalangap kursi teh paduli teuing paduli teuing kumaha sok-sok etah beresan nyarek usaha deui atuh ari lain ku urang mah matak maksakeun we wayahna bosen-bosen ge ning teh da si Bunit mah bakal nyarek mencit sorangan atuh ari nanaon teh sok hayang nyakali tuh geus lenang mah mejana tuluy we diusapan meja geus beres tuluy we ngakutan wadah nu rarewok tah wadah nu rarewokna geus ngumpul sok caralik tring tuh beres we nya kitu teh we Besti aslina mah nyangu geus disemplokeun naher cai geus dicengclekeun tuluy we urang masak ayeuna mah tageunkeun katel jeung pasakeunana tuluy we tutupan tuing tring bukakeun asak we ning tuh tah sangu geus disiapkeun keur juragan Bunit arek nganteuran heula